mampu dia pikeun ngajelaskeun rahasia-rahasia waktu jang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala disebutna goyatul irtifa. Lamun geus goyatul irtifa moal aya deui mata poe nu pangluhur-luhurna ialah goyatul irtifa. Didinyalah dina falak eta direrubu pikeun nganyahokeun sanah taun, pikeun nganyahokeun syahr bulan, pikeun nganyahokeun usbu, pikeun nganyahokeun poe, pikeun nganyahokeun beurang jeung peuting, pikeun nganyahokeun jam, pikeun nganyahokeun darajah, pikeun nganyahokeun menit, pikeun nganyahokeun sawani, sekon dan lain sebagainya. Iyalah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rubu didinya aya khoetna. Nu dua tadi tinggalin 2 kali 90 berjumlah 180. Lamun geus 180 derajat tikungan maut malodar kabeh di dieu 180 derajat. Iyalah jungjunan urang nu mantak bisa hihiberan teh lantarannya nama goyatul irtifa diciptakeun ku Gusti Allah 2 kali 90 manehanana 180 derajat ndeka mamana ge babari lantaran langit nangieun Gusti bumi nangieun Gusti sakumaha nu ku Gusti dicaritakeun dina Al-Qur'anul Karim engke dina kiamat cak Gusti Allah leutik bumi ieu teh takunul ardu yaumal qiyamah khubzatan wahidah poe kiamat mah bumi teh tah segede roti buatan WH tadi dibulak-balik Amerikan teh eueuh teh si roti mun aya lapar bae kajen kukumaha ge dibulak-balik dunia teh leutik cik Gusti Allah teh ada ka mana sia camat beres henteu urusan kecamatan Siamat Kapolsek beres henteu di kecamatan Pasar Kemis aya pamalingan sabaraha aya rangda leungit sapeda geus dibere deui tancan geus cek Kapolsek rangda nu mana nu ngora nu kolot kenapa ya habak kadeulehan ku Gusti Allah dek lompat ka mana ziarah dek lompat ka mana sia bupati dek lompat ka mana lulumpatan maneh Kiai Zainuddin dek ka mana sia Kiai Uci didelekeun ku Gusti Allah khubzatan wahidah masyaallah leutik yatakaffa'u hal jabbar dibulak-balik ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kama yakfa'u ahadukum khubzatahu fi suprah dibulak-balik leutik ya Allah ya Rabbi Gusti Allah nemantak urang ngarasa agung kumaha cek guru urang tadi lamun bumi bae ku Gusti Allah sakicep sakieu sadampaleungeun atuh komo urang meureunanan sireum kadeuleu urang mah teu kadeuleu kumaha se takabur keneh bae leutik jasa urang nah cek Gusti Allah was samawati matwiyatum biyamini langit bakal digulung ku kaula wal ardu jami'an qabdatuh letik wal ardu jami'an qabdatuhu was samawati matwiyatun biyamini lah dek dirusak samenit nah ngabangun 1000 tahun tadi dirusak